sok ayeuna urang muhasabah sabaraha dosa nu pernah urang dilakonan dina bulan Ramadan teh mawahang Allah teh ngabukakeun lawang ampunan 7 lapis langit jeung bumi maruka 8 pantos surga maruka pantok neraka ku Allah ditutup amun urang ngadoa na bulan Ramadan urang teh bakal dihampura dosa sok mau puasa ayo nama ulah waktu ngadoa gawe bulan Ramadan kali dosa juga acara tali kasih Pak Uku kali mau dosa Meren gitu. Kalau kan itu teh rara itu balik kieu we. Eta ge balik tanya mah di badai di dieu nya di operasi plastik. Tapi MR-na saya. Allah. Tapi nek cek abdi mah pangohang sok sanaos sapertos kieu da katinggalna siga Aliando. Aliando mah lewat we. Jadi aya Aliando dilewatan mohang. Tepuk tangan untuk Aliando. Ini yang sedang ngomong Al Ghazali. Yang sedang nonton Ali Agreng. Eta budak bisa lohong. Kunaon lu jang ye hei. Terkesima menatap ketampanan Maohang. Urang mah kalakas pingsan ya nih. Kalau diri sorangan dina eta na kaca matak teu aya. Ayo mah teu ada cermin. Kararek geus wae. Halo, Pak. Baik, eta pupusna teh ku sieun ngararai urang atapi ku geus ruksan. Ya, sidana mah. Tuh katanya. Maohang. Sapa heula ieu jamaah anu kangen ka Maohang. Sok, salam anu salam yang terbaik yang Allah turunkan, yang Allah berikan kepada umat muslim. Karena ketika kita mengucapkan salam sama dengan mendoakan umat muslim. Coba salam dulu dan sapa dengan sapaan yang terbaik. Semangat mau. Jadi ketika kita datang ke satu tempat itu memang harus seperti itu. Kata Nabi, absus salam, tebarkan salam kepada orang lain. Silakan mau salam dulu. Karena kalimat salam itu awas mahal. Kata Nabi, ketika salam kita disampaikan dan diberikan kepada umat muslim, itu sama dengan mendoakan umat yang lain. Bayangkan, satu kali salam sama dengan mendoakan umat muslim yang lain. Sok, cobi. Yang terbaik salamnya. Jadi hari salam deh. Jadi Bismillah, Assalamualaikum. Jadi ayat kalimat alif lam sin tadi atas cinta ayat tasdid. Jadi Assalamualaikum. Coba. Karena mengohang. Kalau kita salah mengucapkan salam, itu beda artinya mah. Oh iya. Beda ya. Nah, jadi kita itu harus mengucapkan salam kepada umat muslim. Haram hukumnya ketika kita mengucapkan salam kepada non muslim. Bagaimana cina kalau non muslim ngucapin salam sama kita? Apakah boleh? Dijawab nggak boleh. Karena kan kita harus menghormati cina dai. Apalagi kalau yang mengucapkan salam itu bos kita, jangan dijawab waalaikumsalam, tapi cukup dengan mengucapkan alaika. Pertanyaannya ngucapkan salam jangan jawab salam. Mana nu sunat, mana nu wajib. Oh, itu. Aina upami pangohang ngucapkan salam ka batur, hukumna sunat. Jawab nama wajib. Cobi wajib. Margi upami ngucapkan salam eta teh
sarua jeung meunang ganjaran bari ngamakeun surah nabi nya. tapi dicobi heula ya. Tah eta barudak geus siap ngajawab tingalikeun. Jawabnya yang semangat ya. Siap menjawab salam Mang Ohang? Siap yang semangat jawabnya? Siap, Mang Ohang. Diganti mikna tah gitu nameh tamah wibawa Mang Ohang sabab kawibawaan lalaki teh aya dinamik Mang Ohang. Aya dinamik Kawibawaan lalaki teh aya dinamik sakaset-kasetna lalaki teh boga mik turun dibawa. Oh mantap tadi Mang Ohang kan boga mik eueuh buluan kabelan aya mah aya gitu. Sok ucapkeun salam anu tadi anu salam terbaik silakan. Tah sakah banget nyalakeun Ohang mah sok ambok sok Ohang. Anjing ieu rek lunasan mah. Lamun balik ayeuna aku merasa ini kerek kemana tinggal ikut. Elsa, Andi, kamu mau kemana? Di sini kan Aldebaran mau ngomong. Oh, rek ngompol, baik. Ngomong hari teh pada di dieu. Lain mah, hari eta budak tinggal ikut di abur wae. Bukan bae. Ya tadi. Aktivis atau budak nya? Tidak tadi Andi ngawasnya. Sajam tadi ngaji teh. Da abi mah lieur ningali budaknya. Budak balik. Bukan bae. Naon sababna budak mah bisa gitu. Aku nah. Dijieuna atuh dokter, dijieuna teh bapana teh ngistrikah heula kieu. Teuing istrikah heula bareng teuing keleutikna eta meureunna. Pada ayeuna mah hese teh. Kumaha? Baheula mah pan sok nya dak make ieu ne di baheul. Oh, di baheul. Tapi kita apa boleh itu ada bibi? Oh, apa lagi? Kita kayaknya balik di huapan gitu jadi nurut. Ada ayana? Ayana mah ku blender panan. Allah Akbar. Oh, sok ku blender, sok kasih ku blender. Badak pas jadinya teh kitu. Bulak-balik. Jadi lain kalakuanana hongkon lieur, beungeut tapi lieur. Lain eta teh serasa papanggih jeung lanceuk. Oke bae. Kan hutuna sarua bea. Ya Allah. Pangarsa, salam heula. Ya. Jadi kan baru geus angkat leungeun. Geus arek ngucapkeun waalaikumsalam. Aduh, ya Allah. Tah, mangga urang sangakeun ka Mang Ohang. Tepuk tangan ka Mang Ohang. Nah, sapa dulu. Oh, aja pengalaman. Sugan teh naon? Baru aku reuas. Kaget. Sudah. Ya sudah rek marek upload ayeuna. Hah? Isinya ulah. Lawaka. Itu ngobrol musyawarah kita ikut dari sana tenang ya. Tong di dia tong ngomong panitia nanahaun juga gitu. Ngarekan panitia. Oh iya, jadi Bisa dikurangan. moal. Dapat tadi kan bisa nyaritakeun gitu. Kita pernah di non. Pernah Ya udah. ya di onang di tempat. Di Cicurug teh bener ya di Sukabumi dipegat. Dipegat ke polisi. Maksudnya baik nyopot amplop di panitia. Lain. Tapi eta mah dipegat maksudnya ditilang. Maksudnya lain ditilang sih dipariksa. Tempat saya jauh. kurang geus ngaji. Oh, geus ngaji. Eta mah dibuka. Sok mana parios apa teh parios terbuka. Ieu naon dina lus ieu? Bakaka. Ieu naon ieu mah beas. Jadi alhamdulillah ini leres saya ngaji gitu. Bener. Alhamdulillah. Jadi aya bakaka 2 hari itu. Terus beas 2 karung nih sarua. Cau Aya. Cau teh. Loba. Oh nya mana we teh di mana? Oh kan orang udah tuh siap nuhun mangga aja bener. Gitu jadi alhamdulillah. Jadi lamun di aya nu boga teh
alhamdulillah mun aya berkat gitu teh aya dus jeung sagar beas jeung sakarupa teh jadi bebas lah. Bebas. Berarti mau Ahmad tiap beres di onang ngaji teh ku panitia teh sok dibere dus di cerna bakal api jauh gitu eta beas di Batur antara di dia rencana di Batu. Oh, di Batu. Di dia mah tuh biasa kan itu. Iya. Dan geus direncanakeun. Oh. Kada ji ah. Tapi Mang Ohang da urang mah teu butuh dusna. Itu atuh. Teu. Nu penting mah kelas. Ngomong naon. Ya kala ya geus diuk salam ge acan. Nah, gua jadi rekun. Sok mangga salam heula. Payunan kamera ada kaset ketinggalan. Terus ieu masih kena aya area tah kitu. Sekedik deui atuh kitu tadi dinya. Cukan lagi. Sok mangga. Kita sambut Mang Ohang, tepuk tangan untuk Mang Ohang. Ucapkan salam yang terbaik dengan perkataan yang bagus, dengan tangan yang jadi assalamualaikum itu dari iya data. Karena tadi sebut tadi itu dina dunia artis mah gestur dan body language body language. Mang Ohang sebetulnya jago bahasa Inggris, ada boga kunci Inggris. Kan biasa aja kawaduk. Kalau ini Batu Ali menang Malaysia. Iya. Biasa. Iya mah pasna jeung saya eta tiga mana. Eta tinggal. Baci rok ya dicopot yo. Oh, pengen ada di Kang Haji Asep. Oh, itu mah guru abdi atuh. Sarua matak. Ari guru mah biasana soknya ka muridna. Itu dan insyaallah engke ku abdi disangkut ka Kang Haji Asep. Oh gitu. Eta Batu Ali dulu Kang Ohang ku abdi dicanak. Insyaallah aja mah ikhlaskeun. Margi ge pas pisan nona itu jeung acuh teh jeung gitu. Wah, ayo bener sebenarnya. Tah gitu. Jadi harapannya jeung Kang Ohang teh sok hitungan ka di barabari ka babaturan teh. Lain kitu aing teh aing dicakekan ku guru sarua aing. Ayah di dia salah. Hah? Ayah di dia salakin pedit teh. Ayah salakin pedit di dia. Jelema di dia nu pedit ayah. Berarti jelema kitu mah egois. Edan siapa? Oh itu mau edan. Jangan edan. Egois dong. Ayah eta nyebut dong di keluarga mesra gitu. Oh tuh. Eta hari kabogoh kemana? Cepiah tadi panggil. Mana? Cepiah kabogoh. Naon sah? Kabogoh. Naon? Cepiah. Oh si Udin meureun. Naon sih? Lain eta cepiah teh lain kabogoh antara istri nu geus wiji eta teh. Ah, itu sok ngosip ah. Ngosip kata. Gosip? Padahal mah bener loh. Itu. Aing tadi itu kan jeung cepiah, eta teh cenah ku abdi tadi ditaros. Saya teh Kang Ohang eta cenah istri anu kadua. Aduh. Eta cepiah sok taekeun atuh. Sebagai seorang suami harus perhatian sama istrinya dong. Oh. Sah. Halo, apa itu? Ya. Jangan begitu. Aku kaget. तुम्हारे सिवा कुछ ना Tepuk tangan kalau istri Mang Ohang. चाहत करेंगे कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे. Tepuk tangan untuk Cepiah, luar biasa. Alhamdulillah. Aduh, Akbar Gusti kok kasaksi kita eta salira tina. Eta Cepiah. Ya soalnya bilang gua awak sekali kita ketempel ku mata siatu. Meni gemoy. Tarik doin. Tarik doin. Menikwan tadi aku tadi
atuh di aku ieu abi. Aku abi teh meni teuingan boga salaki teh meni teu dianggap pisan eta pemain. Itu cara harita keur merkosana di kolong truk. Lain eta kuat diperkosa kumaha caritana kok. Kronologi Ngolo eta teh itu ngolo diperkosa jepia ku aohang di kolong truk. Disangka bibir bener padahal makan bool. Main gegel wae. Sia meuni teh make aturan ngomong teh Pada akan dari cek jepia teh udah ya alah pindah cek manehna mah cenah ngajak pindah. Tuh udah ari sia teh mah tuturkeun ngaku nama laporannya nya heuh. Ari batu mah diperkosa teh ngomongkeun entong saya teh mah monas. udah ieu mah aya tulang kieu nyaritakeun cenah pajangan teh cepan pan aya cacarita ngobrolkeun cenah yuk laporan ke polisi Kumaha tah? laporan ke polisi pan geus mandi meureun geus mandi keur neangan baju meureun kieu aya nu merkos Allahu Akbar. aya nu merkos teh ieu mah lain ke cenah teh nah tuh saha apa tuh cenah nu merkosan mana teu katingali tah mah nya jadi dipaksana ti tukang atuh cenah lieu atuh dilieu mah lepas Jadi lain nolak ngareng kedua hayang sih mah berarti gitu. Aduh oke egekeun eta teh cingcirining maneh teh baheula kurang didikan kurang didikan naon bieu oge tadi tang ngobrol jeung eta jeung Pak Haji Elan urang bari jeung digerepek-gerepek Haji Elan ieu eta tingali atuh da butuhnya pempetan jelema era aing lawo ya Sangka jepia awewe meureun buat gak ka ditu ka dieu pepentil aing buat rek coplok. Tah, engke mah bulan Ramadan tong para sia jiga kieu. Sabab paseana salaki jeung pamajikan teh eta teh mata kurangan ganjaran ibadah puasa. Tuh dengekeun maneh mah coba hari tamas kawin aku beling satengah Allahu Akbar. disangka aing debus meureunna di bade beling. Tapi cepiah narima we. Anya kumaha tuh da geus kawung diperkosa teh ya. Jadi bere mas kawin beli, ya beungeut aya di bungut. aya jelema siga kieu aing da ieu teh istighfar mah ngapoe unggal detik ngamuk unggal ningali manehna istighfar Tapi anu kieu Amari beureuh ge mena mah ngajakan cenah hayu urang ka tanah suci. Sugan teh diajakan ibadah haji. apa teh? Dibawa ke tanah Abang, ditah-menta urang. tadi nama ieu dengekeun tadi nama Kumaha tah? tadi nama nyajangan kieu di RT nama ieu teh lain ka tanah suci ka tanah Abang teh lain tadi nama rek dibawa ka tanah longsor Oh, rek dikubur diaruk beureun sakalian. pusing itu dah aing mah Tapi mudah-mudahan orang teh ka tanah suci nu bener. Amin. Katanya jepi aja mau hama ieu mah bakal kamarta. amin Soalnya rarana duarana teh siga Ka'bah. Tah Hajar Aswad meureunan. beli kaki tuh Iya hajarna ya aswadna Nya apa dulu lah kumaha dinya we. kebayang Kumaha? atau jadi arca ureunan hajarna teh merok hajar teh merokana naon hajar teh batu teh Lain jepi. Ieu teh tadi abdi ngajarkeun ka maoha ngucapkeun salam dancan keneh. Nah moal saya mah kitu rek ngacabrak we jaga kopiah tina bungkus nasi. Nu bener atuh kopiah teh ulah tina bungkus nasi. cek saha Bayan bungkus nasi eueuh bagi dipake. Wartana kos bungkus nasi. nah ayo Lain ngaprek naon ieu? Oh, ieu variasi. ini priasi Oh eta teh ngaranna teh Mas Modi. Aduh, baingan tadi datang disambut ku India itu meureun di dinya dianggap sarukan. Tadi tapi kan dongkap ku India laguna. Panginten di dinya teh dianggap sarukan. Ieu kajol lah. kajol Oh sahibul maksad. Oh sahibul maksad. Oh saya bah. Kakar-kahati. Sarukan ya. Eta mah lain sarukan, eta mah solokan meureun. aing mah ni ampun kabira-bira teh Sok bener kan dakwah tadi ya. Salam
salam yang terbaik. Silakan Mang Ohang, tepuk tangan untuk Mang Ohang. Ayunan. Ladies and gentlemen, anak gadis keur ngadahar permen. Sok mangga silakan untuk mengucapkan salam. Bener ayeuna mah moal ngaganggu aslinya mah. Nya, kalau diganggu akan baik. Sok. Kita itu kan ngajedog bisa tuh bareng salam lagi. Itu yang kumaha geus puguh favorit abal teh tuluy teh bener. Kurang mah bae. Tanya open baik. Dihakan menjadi lagi. Teh naon ieu favorit kabel mah nu penting mah tong favorit huntu. Kamu apa boleh dah ini kieu. Salam heula da itu ku jamaah teh kocak ieu suurna jaba santri suur. Salam heula. Abdi bari cari galanya. Jadi dicarikeun dia bina ngamen ngaberhentikeun gitu. Siap. Sok tas itu pan ditukeun di pokor kita teh kuat seueur pisan jamaah teh salam heula tong langsung caprak wae. Tatras berenang baik ibu-ibu jamaah panipayung sami hoyong di etaan salam heula supados berkah. Sanes abdi nya mau hang teh tadi oge abdi mah. Teh tadi oge abdi mah mik teh di dieu. Tah, siap. Supados setengah ganggu gitu. Mohon mana. Sok mah abdi mah calikeun. Mohon mana. Pan tadi oge pan si Aan berenangnya anu nyaris tok enak bagian awal sok kudu salam heula. Mohon mana. Jadi kan ayeuna teh urang teh pan cek paribasana meureun urang teh keur menyambut bulan suci Ramadan gitu atuh kudu salam heula gitu ambil tinggal berkah gitu ari salam mah. Mohon mana. Sanes abdi nya mau hang. Sanes abdi awas mau hang bisi nyerian. Da ieu cenah ngaganggu wae. Teu abdi mah teh teh lagi di dieu mik bata. Sok ngalaromong siasa. Lewe, kita tunggu lewe. Lewe kotak kieu. Muak. Muak atuh. Man muak wae. Akbar. Kan penting mah bung. Bunga. Sentang ini wae tadi teh itu candar bunga kita mah bunga. Kalau nyeting ada balik itu santrina jadi nasi. Ini sana saya kiai urang jadi ini sana guru urang. Gara-gara panggil jadi siapa? Oh, tidak oke. Dari alus-alus itu cuma edan. Aduh ya Allah, lah konsep lagi mengamu bunganya. Ini sorban besar di mana kok kehadir? Tapi tos lunas atas. Hah? Tos lunas. Ya pasti lunas. Tinggal itu orang tanyakan ya. Teu apalun si amat sorban cenah. Wah. Tutup jendela itu di luhur di betos. Bujakan saya kasih ke Jamrud. Jamrud. Nyawa. Deui hor deui bilang. Alhamdulillah non. Iya kita tipun guru. Tuh. Jadi mau hamanya make pakaian teh menang mamere batur. Alhamdulillah ben. Ayeuna kieu dari Ieu menang mere di guruna. di guru. Ieu menang mere di babaturan. Heeh. Oh, ieu menang mere di Itu sana. imam Menang jabat. anu. Ini karena salah. Salah. Ini salah bela. Nakal. Sok, payun. Ayo, apa nih? Sok, Dua kliuk wae juga goreng lintas. Soalnya orang rek ngomong pasti ngomong dari baik. Kalau dua kliuk wae juga goreng maling motor. Dari takir mana lagi? Gerek sholat teh. Kalau gerek sholat aja gerek komat tuh. atas cepiah ini orang sangakeun ka Mang sok nyampeun salam heula nu leres tinggal ieu jamaah sadayana tos ngantosan salam di Mang Ohang. Tadi itu ngarungguan teh jamaah teh. Kita nggak boleh ayo. Nungguan Ohang teh jamaah. Abe
Guys ngomong nah. Imat yang kurang ngomong ngomong. Ayangnya aing ngambek. Dah awang ngambek mah lain serius. Kalah getek. Gak nek. Halus bibirnya kuat. Ganek. Ngahur aing ah. Sudah jangan berteman, sudah. Ya ini ngomong ya. Sudah. Gak ada. Luas aing. Aing Halo, Bang. Ningali rumah tangan dia Gusti. Gawe merasa. Tapi alhamdulillah anak 14. Aslinya Ya dijual 17. Kemarin ke corona tuh boga duit. Jualan budak. jadi itu baru kapasnya. Besok pasti ada itu. aing mesti naik. Kemana we? Kemana we ngomong mana penting mau dibayar. Oh, bari jeung tukuku ah. Sabab kurang datang ke itu hoyong di Baik. di barokah. Barokahkeun. Dibayar. Barokahkeun kudu. Berdoa. Karena kami semua bukan orang bayaran. Bukan orang bayaran dong. Bukan. Abang lain sabluk aing. Dicingkolan saenge sakarek panggih jeung ieu. Sok mangga. Padahal kurang carici. Tapi ini ya. Urang mah tinggal ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun kanya kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma ngatur nuhun doang. Gitu we. Ini cuma satu nuhun kasih ada gosan. Atuh geus jadi nang bos. Oh. Apa ditanya kita salam heul. Abdul Salam Salasun. Abdul Salam teh tiga kali. Oh. Salam hukum. Abdul Salam Salasun. Salasun. Tiga kali B ke dua. Abdul Salam Salasun. Yang salasun berbos ya. Abdul Salam. Lain Abdul Salam. Abdul Salam. Salasun. Silasum. Tinggi luar. Asup karena ajimat dari official karena YouTube. Cara berbogoh nah sebala. Baru Abdul Salam. Salasun. Abdul Jama. Silasun. tadi kan lain aja lain ngomong gitu aja asli bilang Abdul Jama, Abdul Bencong. Kasar harus betul. Bencong cenah. Kasar harus. Masih ada ya pasti. Aku takut. Aku takut kehilangan untung. Sok, aku takut kehilangan untuknya masih hilang. Oh nya. Bisi beak euy aing. Ide boy muntaber. Oh bener. Tapi bener. Dan muntaber pasti teh. Tiap duk. Pasti kacai bener. Hanya Sia gara-gara sia. Ayo sia. Bakal nak beli latte. Berat. Mana? Berat. Oh. Nah, eta menerapkan budak. Ya deh, sedang lagi tapi Bisa karo robotan. Diputar ke tonggo nang angkat.
teh Tapi jebet dia meni saya dia kalau teh kayak majian Mang Ohang. Ya, ieu teh tina batu ginjal om. Batu ginjal sah. Om. Tah kemah bulan Ramadan kedah sarai gitu. Margi sahur Nabi tadi wa amaluhu mudha'afun, setiap amalan jaman ibadah na bulan Ramadan dilipatkan. Alhamdulillah. Dilipatkan sabaraha bere. Mohon adi mah da rek ngahudangkeun awhang ge lamun saur teh kieu jam 9:30 supaya kuat teu nepi ka sore. Saking penghargaan. Penghargaan ka salaki. kalau hari sia Islam jurusan naon sih? Make jurusan emangna mobil. Juga ya kabeh kudu make sahur. Sahur teh wajib. Sia teh da kami atuh teh ngaulangan aing jam 10. Aing kudu barang akan jam 10. Atuh batal puasana. Atuh moal puasa aing teh sia teh. Aing diundangkeun subuh sok aing buka neangan wae eta dokter praktek amah. Sok dipraktek mah dokter praktek kayak tulisan buka jam 4 sore. Kalau bukan dinya deket plang. Buka jam 4 sore. Betul. Alhamdulillah itu puasa. Baca tuh buka jam 4 sore. Eta mah dokter praktek dan buka puasa. Emang Kang Ohang sahurnya jam sabaraha Kang? 7:30 hari taman. Dari sukene abdina. Gitu. Jadi selama Ramadan mah sahur kan? Sahur wae eta mah puasa beduk teh salah beduk sahur salah beduk sahur. Baik sahur dah ada aja. Tapi dah pinati. Kalakuan asbaki. Nah, mau hang komonya sahur Nabi ya. Wa du'auhu mustajabun. Doa jaman ibadah na bulan Ramadan mah diijabah. Kita mau hang roll bang doakeun coba lamun Mang Ohang engke pasina sasi Ramadan ada sesuatu yang diinginkan dari Allah? Coba langsung. Tapi Tuhan doa nabi pakai lagu. Aduh dari nyanyi dewe sia-sia gara-gara sia aing jadi sangsara. ngadoa teh aya tata carana dina bulan Ramadan. Nah kan kadang-kadang tak iya lu jadi pertanyaannya. Cik bertolak ya cik itu nya eta teh non anu mustajab teh doa tapi cenah tetep kudu aya tata carana anu samada-madana doa kumaha tah oke hiji ya doa teh kudu boga wudu dina kayang suci sabab urang teh minta kanu maha suci wudu anu teh kan saya teh kakak gitu Apa tadi hiji? heula ieu wudu teh nyucikeun diri urang dina hadas leutik ngebersihan diri urang jadi entong sampaikeun ka ngebersihan ralai dari hadas itu bersih. Oh hadas betul terus wudu sadayana terus urang teh kudu ikhlas hareup ka kiblat ngadoa urusan akhirat teh lah minta hampura dosa urang teh loba dosa mah sok ayeuna urang muhasabah sabaraha dosa nu pernah urang dilakonan dina bulan Ramadan teh mah Allah teh ngabukakeun lawang ampunan 7 lapis langit jeung bumi maruka 8 pantos surga maruka pantok nakaka ku Allah ditutup amun urang ngadoa na bulan Ramadan urang teh bakal dihampura dosa sok mau asap Ayo nama walawak sama doa kewe bulan Ramadan. Oh kali mau dosa juga acara tali kasih
Pak uku iya kali mau dosa. Sudah trek muhasabah kaliyak Sudah teh ceri kering doa. sudah teh ceuri Manya ngadoa, manya jadi ngadoa, lebih kan buku doa itu. Jadi kain gading. Juga antara yang suku ya. Masa itu nggak ganjel aja kaki teh. Tidak boy. Itu mau hang. Jadi ngadoa teh kudu Ngodo yang hareup ka kiblat kudu ikhlas ngarumasakeun diri loba dosa bari dibarengan ku ceuri coba urang teh kecewa Sabab urang salila ieu teh minang ngalakonan dosa. Anu karasa. Mau hang sabaraha kali manyerehatekeun cepiah sebagai salaki ka pamajikan sabaraha kali nyarekan sok ayeuna hampura pamajikan kudu minta hampura tuh ayeuna ya kitu aku atuh disangka we gapura meureunan disarandean ieu mah hampuranya hampura ye itu mentapura awas ya kamu tadi hampura aing ngambil hampuranya aing hampura ya ampun entah hampura kapan aja kada kos kitu minta hampura antara ngajak keluar teh dinya jadi mereka minta hampura oke antara minta hampura jeung ngarumasakeun diri teh kudu ngahiji betul jadi kalau ngarumasakeun kesalahan diri supaya dihampura ku saha bae betul komo jeung saimah meureun kitu eta da sabab urang rek ngalaksanakeun ibadah puasa sakarupana kudu bersih heula kitu meureun kudu silih hampura heula kudu bersih heula tah beungeut bersihan si gapura aing ulah minta hampura nah gitu cepiah lamun urang ngadoa cepiah tuluy urang teh bari kecewa tuluy urang teh bari bener-bener ngarumasakeun ikhlas karena Allah maka sagede dosa urang dihampura ku Allah saloba dosa urang dihampura ku Allah dina bulan Ramadan mah dugi kita kitu insyaallah alhamdulillah atuh kitu mah berarti beuneunan urang teh cek bari basana komo kakolot beuneunan kakolot pak kudu pangpayuna beuneunan anu paling diutamakeun mah kolot terus lamun kolot teu aya kumaha tah jarang dongkapan kan aya makamna aya lamun makamna eueuh bisa kabawa pali teu kapanggih deui kumaha tah WA di WA lamun kolot teh maot eueuh makamna pali di WA apaan meureun balanja HP-na di mana eta ditaroskeun punten ari mama nuju di mana gitu pasti ge bakal anu ngajawab juri anger rek aya rek eueuh mangkongna bisi anger ngadoa mah anger ngadoakeun saha wae mun disebut cekurang sunama karuhun nuhun ya anger teh mustama angernya ka Allah pari jeung teu aya makomna ge cek bari basana urang tiasa ngadoa di bumi wae tiasa sabab ngadoakeun nu maot teh eta teh sunnah sabab anu maot teh eta teh butuh doa ti nu ieu bayangkeun nu maot eta teh lain ibarat jelema nu tileuleun di tengah lautan minta pertolongan ka nu aya di darat kitu mangohang jadi tetepnya ngadoa mah kudu ngalir komo aya makomna nya betul kitu beuneunan urang teh kudu nya urang teh moal saum anjing teh beuneunan urang teh kudu bebersih heula minta hampura heula ka para tatangga mah di imah terus urang minta hampura ka kolot wala kakadang beuneu urang teh cek paribasana rek ngalaksanakeun ibadah puasa teh laluasa meureun gitu kala ieu cepiah nu pinterna ieu kumaha masih urang jadi kendaiah coba assalamualaikum na alus kita coba ieu kabar ngeunah hari tadi makan ini kabar tadi makan kohar anu ceramah tadi coba ada cepiah dugikeun ka pertentang gitu tadi perteleng bak puasa cobi ayeuna kamu
Cebiah, tepuk tangan sama Cebiah. Luar biasa. Hari baju nama geus mati kali ke ngawah. Yang kami sedang di pasar baru pada kan. Mohon. Padahal mah itu umbul-umbul lah. Teng cirinya. Mesti teteh. Bisi leungit dasar mesti si Cepiah. Si teteh mau ngaku. Dekat ngomong. Sok atuh. Ayeuna tausiah bab puasa banget Cebiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Apa eta mau ka di mana naon eta? Itu nyaho. Ieu mau ka di mana? Mau ka di mana beriti? Imriti aya Alpiah. Sok atuh. Alpiah. Sok. Alpiah mah teu apa mending Jepiah we lah. Asia. Aduh. Sih. Pokoknya mah nah teh salam hormat heula nya aya tidak kemana Hormat kepada hadirin, kepada ulama, para dipayun seueur para ulama, ya. para santri. Alhamdulillah para alimil ulama, para kiai, para ustad, dai-daiyah, ustad-ustadzah, pokoknya masalahna sing sarehat, panjang umurna, sadayana, teras di merenang, kahatur, parawan, para bot, paralon, jadi ku dagang parabot. Pokoknya nama sadayana nu musim kuring dihormat, teu ilap ka para karuhun, para leluhur-leluhur nu aya di kampung ieu sadayana teu hilap. Demit genderowo kaleong wewe, kuntilanak sadayana nu aya di dieu pokoknya nama salam hormat. Sami-sami makhluk Allah. Kang Wahab, si eta kata molor, jadi ngadengeun pengajian tidak gitu anjeunna mah. Jadi tadi urang ngomong teu deui, kurang harewasan. Turutannya la ilaha illallah. Kita bebaskan. La ilaha. Bodoh. Ditapai. Kaki jauh mau nato. Abayangnya. Anu ke ceramahan urang ka molor gitu. Jarap kata teh. Apa tadi teh cek Nabi, naumun soimun ibadatun. Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Dan mau hampir ibadah dia teh. Ya. Sare di tempat pengajian oke. Saminya ibadah, sami ti berat. Nya beri kene oge sare kabeh we atuh ibadah kok we sare sarua. Oh, tapi meunang bener. Anu kan lamun dina pengajian sare, ari nu jadi cenah naon cenah. Kan eueuh bawaeun. Oh. Naon? Cenah anu sare di pengajian mah cenah disebutna sok jeung sieunan duit cenah. Naik jeung mau hang cenah. Lamun sare na pengajian bawaeun. Kan dah dia nu dibabawa. Oh, aya ke situ teh. Eta dah dia tuh kudu diletak mang. Heeh. Kamu teu diletak dilak. Dilak. Nya pokona mah intina mah meureunanya Ustaz urang teh beureung nyayakeun Aisyah benerna ge barjeng sabenerna mah meureunanya nu ngaranna naon teh? Nu ngaranna Silih Hampura Silih Bersikeun mah lain rek Ramadan mau da ungap we ge beuneunan kudu Silih Bersikeun dirinya. Mun bisa mah mere ngapang itu hampura. Tah berarti kudu sabab Silih Hampura teh eta teh wajib. Jeung dulur teh nulung kanu butuh dalang kanu susah ngajait kanu titeuleung ngahurangkeun kanu ditajong teh wajib. Eta kaya assalamualaikum teh supaya sini doakeun eta bener Silih Hampura teureunana. Tapi Silih Hampura mah kan teu boga nu sejen mah cuman Islam hukul boga salam nu paling luar biasa teh. Pinter. Karena amroge geus silih ngadoakeun assalamualaikum. Waalaikumsalam. Geus ngadoakeun balik kitu. Bener nya. Kan kieu cek Nabi.
ngadoakeun muslim hiji sarua jeung ngadoakeun muslim sejen. Nganyarehatikeun muslim hiji sarua jeung nganyarehatikeun muslim sejen. Mata urang mah tong jadi muslim anu tukang nganyarehatikeun. Bisi sarua urang nganyarehatikeun muslim sejen. Urang mah cing resep ngadoakeun we dengan mengucapkeun assalamualaikum. Oh iya, berarti urang mah benernya sanajan urang dijahatan ku manusia, terus ku manusia lain tetep urang mah urang ngadoakeun nu goreng. Tetep urang mah ngadoakeun nu kan kadang-kadang cek paribasana jelema komo dina ucapan maloba pisan kasoledatna ngaji sering rutinan minang pangaosan di mana-mana ngiringan, tapi kadang kan sumur masuk hayang ngomongkeun we batur. Kadang-kadang jeung tetangga sok pasea panyakit urang teh karena hutang hese mayar. Eta nya kadang-kadang matak cek Nabi kamin soimin laisa lahu min syamhi ilal ju'i wal atas. Loba jalma nu ibadah wabil khusus puasa nganahan lapar haus tidak agak tapi temenan ganjaran sabesak kali pabayul musholin. Eta cek pangohang mah capek gawe teka pake anasnahan lapar ganjaran teu meunang. Rek teh kitu kumaha puasa ngomongkeun batur, puasa diri ka batur nu meuli kulkas sakit keras batur nu meuli motor manehna hese molor mondok batur meuli parabola mainna meuli paramik dan lieur nya. sok pangohang ayeuna urang sholawatan mau salawat ya ngomong aya grup hadroh dainya mohon salawat naon salawat naon pangohang salawat naon Itu urusan dimanggil wae kieu salawat Nabi puasa salawat sama anu apa cepian salawat naon eta teh Isabella aos nih sholawat Isabella sok ayo kita akhiri perjumpaan kita silaturahmi kita dengan salawat Nabi yang hafal pangohang belum salawat tidul kulub cepian ya Allahumma salli wa sallim wa barik Allahumma salli wa sallim wa barik salawat trio dai sok mang ohang tebayun Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa rawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril abqari wa hadiyatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. cobi mangohang salatullah Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah
cobi ya. Salatullah Salatullah salamullah ala Rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Ayo caranya lagu Sunda. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillah bisalatan daimatan bidawami mulkilahi. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillah bisalatan Kabayang lamun geus ditalak dulu ku Allah. Amin ya Allah. Tapi dina pun geus cepet sia mah lain umat aing. Wah, pindah ka mana bingung. Kabayangnya. Ka urang mah ulang pindah kitu lah. kita ganti sholawat cobi. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillah bisolatan daimatan bidawami mulkilahi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Itu tong talak dilo. Cobi moha. Tuh 2 3. Naon? Allahumma sholli ala Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillah bisolatan daimatan bidawami mulkilahi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli. batasan tadi asal gong. So, ganti ke dalam dulu, ganti. Baik asal udah. Baik. Kata jamaah dia kalau kasih berang kita ada cek neng. Ada neng. Aduh, tapi bohong lah eta ngaleh kitu neng. Kan baik karunya udah ke ieu Kur nikmat eta teh. rosok di heureuyan. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkilahi. Allahumma salli ala ya salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli Apa ya? Ulat lah. menang 2 ada salamatan tadi. Ya, yang itu. Lu kayak hiji mana? Anu
Allahumma sholli eta mati min qulub. Bieu. Luka dua non. Luka dua itu tadi. Salat pada Salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli. buat ini ngalis dia Eta apa lagi? Atur sewu laksanuhun kasadaya nusarumping disusul Buki Ahmad. Allahumma sholli ala nuril anwar wasirin. Apa ya ini? Kemarin sama-sama ulama. Nah, sambung deh teteh. Buki Ajib. Wah. Lamun di musola. Jelas tulil. Firdosi awalan. Walak wa alang. Nari kijakimin. Dijawab omang-omang. Aku udah kerjaan. Alhamdulillahilladzi ahyana. Karunya Lain berapa amat bingung. Ahyana. Akhirnya kesetrum. Di mana ya? Kemana ya? siana dibanjut ku orai koneng. Aduh. Seperti kan? Wah, aki-aki we mah dak kitu. Balik keranjang. Kalau bimil Mustafa Malik Magor silahna. Bagi arero. Ya jangan atau nuhun saetik na urang duit teh poe ieu teh urang boga ilmu Alhamdulillah. nanti kan upami karasan priyogi naon teh ilmuna sok ka racaeke we atuh beak kudu di dieu Sudah kali itu kabeh. artina tetep urang mah tetep sami-saminya urang teh anu datang ke tempat ilmu mah biasana. Sebetulnya orang yang datang melangkahkan kaki ke tempat ilmu itu hakikatnya tanah batu rumput yang kita injak itu beristighfar kepada Allah untuk mengampuni dosa kita semua. Amin. Betul. Bahkan dia ketika seseorang berangkat ke pengajian, maka satu langkah itu Allah berikan 70 kebaikan dan Allah hapus 70 dosa. Kemudian ketika dia duduk di pengajian, itu pahala bertambah, dosanya berkurang. Kemudian itu dosa-dosa orang yang mengaji itu, malaikat memberikan kepada Allah, ya Allah, inilah dosa-dosa hambamu yang duduk di pengajian. Kemudian kata Allah, lempar ke gunung. Kemudian dosa-dosa orang yang ngaji itu dilempar ke gunung. Cek gunung, embung orang embung narima dosa jalma nu ngararaji. Tuh bikin ke lautan. Akhirnya dipiceun ke lautan, lautan nolak Deui wae. cek eta lautan, embung urang embung narima dosa jalma anu ngaraji. Cek eta malaikat, kudu ka mana atunya? Akhirnya ku malaikat dibikeun ka jelema nu balik teh heula. Wah, nu balik tihu. Ieu loba nu balik teh heula, berarti nu balik teh heula ieu marawa. Waduh, asa. Marawa ilmu. Marawa ilmu atuh. Tapi cakri wae aing. Ai batur pakai sendal memang tunda terus sendal salah sorangan.
nangkap panggung teh masjid. Lain tadina we. Ieu pan aya nu diubis ya ieu wing make senang. Era urang. Pokokna mah kitu nya. Non, ratu mangga Pak Ustaz. Mantap sih. Oh doakan we. Close up. Closing. Jadi doakan we anu cara lingkene urang doakeun cing loba ganjaranana, cing loba hampura dosana. Amin. Atuh nu baralik teu heula mudah-mudahan marawa ilmu nu manfaat. Urang oge hawa berkah. Hiji tambah hiji sama dengan 2. Geus ngaji tuluy ngadua. 2 tambah 2 sama dengan 4. Geus ngadua tuluy meunang berkah. 4 tambah 4 sama dengan 8. Meunang berkah tuluy dihakan. 8 tambah 8 sama dengan 16. Geus dihakan pasti urang menang beas. 16 tambah 16 22 geus menang beas tuluy hakan ku muka. Sugan teh sia. Ya, salah. Nah, urang doakeun ieu Kang Ohang sareng Cepias cing daramang lahir batina. Nya ayeuna Cepias sareng Kang Ohang kaditu ka dieu ngaos ngiring pangarsa ajengan. Kamari katinggal ku urangnya ngiring pangarsa Kang Haji Asep di Karawang. Pangarsa Kyai Haji Jujun, Alaba Jujun. Kadang ayeuna mah tinggal solehna teh tinggal Gusti. Dan tiap manggung teh ngangge peci, ngangge sorban. Itu kan ayeuna mah soleh tinggal di ketepian geura. Karena itu bercahaya. Ya Allah, tinggal Gusti. Cahaya lampu. Cahaya. GR. Kita doakan aja cing istiqomah dina dakwah. Amin ya Allah. Katingal aya namanya kasolehan teh terpancar. Itu ahli salat. Katingal sok salat tepat waktu. Nu sok salat tepat waktu mah katingal ceuk ya. Jadi rarayana teh seperti sajadah. Ya Allah. Agara plegan itu gitu. Agak plek meunang jika sajadah mah aturan amareun. Doakeun Kang Ohang, doakeun Cepias, mudah-mudahan cinta tambah sukses, tambah berkah. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tambah soleh. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi kesimpulan penting ayeuna urang dongkap ka ieu tempat teh, urang ngajak mudah-mudahan bulan Ramadan urang sadayana dipaparinan kasehatan lahir sareng batin. Amin. Sia-siakeun bulan Ramadan, sabab bulan Ramadan teh bulan beramal. Urang kudu loba ngadoakeun, kudu loba salam, nyalametkeun batur, nyalametkeun diri dina seuneu neraka. Jeung mudah-mudahan urang cing menang barokah jeung rahmat Allah saterasna. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Abi dainana aturkeun nuhun hapunten anu kasuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Cepia alias Amanda Manopo. Nyun kaliapetan jenazah kaleupeung kalapatan ulah resnati Allah lepatan disimkuring. Mudah-mudahan urang tiasa ketang di sanes waktos. Itu kaputusan anak kaputan sampai kalapatan. Ilahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.